ngaturkeun nuhun kakak sepuhan mana-mana anu parantosnya sepuhanan kanggo tawasul, mudah-mudahan doa orang sadayana dijebak ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak wargi-wargi sadayana kanggo salajengna saret tampi ku kituna kakak sepuhan Bapak Kiai Haji Undang Badani dihaturanan kanggo kedal ucap pamaksadan ngawakilan ti keluarga besar Bapak Kiai Haji Qasim almarhum oge keluarga besar Ibu Hajah Julaiha waktos dihaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabillahil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa fa innahunna yahdina bil mal. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Dipayun urang sami-sami nyanggakeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu waktos urang sadayana tiasa riung kempel patepang wajah dina raraga maksad ngadoakeun oge nyaksian akad pertikahan ti kacaketan. Mugia angkatna riung kempelna urang sadayana dina ieu waktos dijantenkeun riungan ibadah nu ditampi dipayuneun Allah Subhanahu wa taala. Teilap shalawat kali salam kawilujengan mugia sapapaosna Allah curah limpahkeun ka panutan urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'it tabi'in, tuk dumugi ka urang sadaya selaku umat mantenanana nu salamina taat mitumut satia kana ajaran Allah dugi ka yaumul qiyamah. Amin. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dipihormat al-mukarramun, para alimin ulama, para juhama, para kiai, para ustaz, para ajengan, para sepuh kali pilih sepuh, oge bapak petugas di kantor urusan agama,
Kita kakantun pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khair, oge kasadayana para tatamu, para wargi pangapunten teu tiasa disebat tadi jiji, sadayana nu kusim kuring dipihormat. Para wargi sadayana nadawidi sakedapan ngawagal waktos sateu acan dugi kana acara inti buktosna acara akad nikah. Simkuring ngawakilan anu janten sepuh calon panganten pamaget oge ngawakilan sadaya rombongan. Simkuring mendak aspana sadaya para tatamu ti Palih Ciawi roka hiji maksad nyanggakeun silaturahmi ka samudayana palawargi wabi khusus kasepuh calon panganten istri. Mangga simkuring kali rombongan parantos tugi maksad silaturahmi mugia silaturahmina dina ieu waktos sesuai sareng dawuhkeun ku baginda Nabi urang sadayana ku Allah mugia dipaparinan yuswa nu panjang oge jalembar milik rezeki sadayana amin. Nu kaduana simkuring ngawakilan sepuh nu janten calon panganten pamaget maksudnya nggakeun ieu pun anak sapuratina teu maksad diwincik hiji-hiji disagedengeun maksad silaturahmi simkuring nedunan kahoyong janten pun anak hoyong diakadan manganyangakeun ieu pun anak sakieu buktosna oge aya nu dijingjing aya ditanggeuy eta teh sanes barang anu antik sanes barang anu sae dibungkus dibuni-buni sote boh bilih katingali teuing mimirahna katingali teuing kaawonanana teu maksad numbu nyarungsum sanes jangki di dieu teu aya ieu pun anak we hoyong nambihan kasayan kanggo tuang putri mugia janten jimat kanggo bekal anjeunana dina raraga hirup kumbuh rumah tangga aranjeunna duaan. Oge nu terakhir simkuring kali rombongan pangapunten boh bilih seueur lampah palipolah nu kirang merenah kana manah para pasadayana pilih aya igeug taligeuh lampah palipolah nu kirang sae nada agung cukup lumur jembar pangapunten anu kateda. Simkuring teu maksad nataan pun anak sapertos kumada katingali moal nyebatan naon dijingjing da parantos katingali ieu mah tilam kaisin sok aya paripaos mung sakadar sabrang salayan dugi kana cabe manteuk mung sakadar tami lumayan dugi kana sae mah teu kantenan pita tebih. Oge nu terakhir ada widi simkuring sakulawargi kali rombongan hoyong diwidian nada siapun tentu sadayana hoyong ngiring nyaksian dina waktosna akad nikah tekeng diusir we hoyong di widian nada bade nyaksian akad pertikahan ti kasaketan cak grupina dari panjang-panjang ge mung sakitu pamaksadana patali waktos paratos cekap siang simkuring maksad silaturahmi oge nyanggakeun calon panganten sakieu buktosna sareng cacandakanana. Mudah-mudahan manfaat hapunten kasuhun wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur kenuhun kakasepuhan Bapak Kyai Haji Undang Badani parantos kedal ucap pamaksadan ngawakilan keluarga besar dari Bapak Kyai Haji Qasim almarhum kali Ibu Hajah Julaiha anu salajengna pangbagaya wawakil ti keluarga besar calon panganten istri anu mana bade didugikeun ku kasepuhan Bapak Kyai Haji Ijudin Al Maraibari waktos dihatrukeun. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ibadah wa minha an-nikah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kapayunan kersana mahaji sakulawargi salaku calon besan anu ku jisim kuring dipihormat. Kapayunan sadaya guru-guru napun anak di pasantren Miftahul Khair Manonjaya anu sami ku jisim kuring dipihormat. Kapayunan Bapak petugas di kantor urusan agama anu parantos sawatara waktos lami ngantos karena pelaksanaan pencatatan akad nikah anu ayeuna parantos aya di payunan oge di tengah-tengah urang sadaya anu sami ku jisim kuring dipihormat. Oge kapayunan nu dipihormat sadaya para kiai, para ajengan, oge Bapak kepala desa ku anjeun anu sami ku jisim kuring dipihormat. Puji syukur urang sami panjatkeun ka pangkon Allah zat Rabbun Ghafur. Mugia rahmat salam tetap salamina ka Nabi panutan junjunan urang sadaya buktosna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya kulawargina sahabatna tabiin atba'it tabi'in dugi ka urang sadaya mudah-mudahan dugi ka jaga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Asmana pribumi jisim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping kasadaya para tatamu nu aragung bil khusus ka guru-guru punana kulawargi Jembar mahaji calon besan. Alhamdulillah wa syukurillah ayeuna parantos cunduk di ieu patempatan. Nuhun pisan mudah-mudahan kasumpingan wargi sadaya janten amal ibadah anu ditampi payunan Allah Subhanahu wa taala. Namung pangapunten boh bilih jisim kuring sakulawargi teu tiasa ngabingahkeun ka wargi-wargi sadaya. Ditingali ku sim kuring teu aya husa urang-urang acan tamu anu merenah calikna. Rumajeun di kursian bari angegeng kursina. Rumajeun di iuhan bari dina tempat anu teu rata. Malah mah aya nu iuh, aya anu rata bari teu katingali di mana palaminan-palaminanana di mana pangantena tebi malah mah seueur keneh tamu nu caralik di jalan daripada tamu anu nyaketan kana ieu riungan. Dina hal kakirangan eta maklum sim kuring sakulawargi teh jalmi teu gaduh. Aya paribaos carecet mah dibeber-beber ge moal jadi tapla. Carecet mah dibebek-bebek ge ngadonti bebek. Kateu gaduh mah teu tiasa disumput-sumput. Hapunten ka wargi-wargi sadaya teu maksad nyapirakeun, teu maksad bade ngahurmat. Ari pamaksadan mah sim kuring sakulawargi teh hoyong ngabingahkeun dugi ka sampurna. Namung geuningan dina buktosna bujeng sampurna dalah teu basajan-basajan acan. Mugia kakirangan di sim kuring sakulawargi ditawakuf ku para wargi samudayana. Dupi nu janten galih pamaksadan asmana bakal panganten istri sim kuring nampi kana silaturahmi ti sadaya. Mudah-mudahan leres sakumaha nu didaguhkeun ku baginda Nabi nu suci. Tamu teh sumping nanyanak rahmat, mulihna nyanak ampunan. Mudah-mudahan nu dilungsuran rahmat sareng ampunan teh sabing bilangan nu hadir. Sim kuring sakulawargi anu kasumpingan oge wargi-wargi nu sami sarumping mudah-mudahan kenging janji Nabi Nunat nu tadi nyaeta dilungsuran hampuran oge dilungsuran rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Dupi nu janten galih pamaksadan kadua jisim kuring nampi ka bakal panganten pameget buktosna jang enjang sirojudin ku anjeun bal kasep
tadi ku wawakil sepuh hidup disangakeun kanggo di istrinan sareng si Nyai Tuang Putri di dieu pun anak di dieu. Insyaallah dina waktos nu lami deui hidup baris diakad tikahan kalayan baris janten bagian tina kulawargi besarna bapak sareng emak di dieu. Mudah-mudahan akad tikah nu ku hidup bade dilaksanakeun sakadap deui. Mudah-mudahan lebeut mah baiku barokah ti Allah taala. Kalayan barokah eta mudah-mudahan sing leber sanes mengwungkul nyampak di hidup duaan tapi oge dugi ka Ibu Rama hidup duaan oge sabudeureun jalmi nu aya di sakurilingeun hidup duaan anu temahna mudah-mudahan eta berkah teh ngabuahkeun sakinah mawaddah warahmah kalayan luyu jeung cita-cita hidup duaan ngadayung rumah tangga dugi ka mardotillah dugi ka jannahna Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Anapun tadi aya nu kakuping ku jisim kuring aya nu disangakeun buktosna babarangan tatangeuyan eta mah kasep sanes jadi antian nu dianti ti kamari bidago ti bareto taya sanes jasad hidup ku anjeun da ku emutan sim kuring saupami dina enjing ieu AA salaku wakil bapak hidup ma salaku sepuh hidup oge saderek tatangga baraya hidup brul abrulan dugi ka ngajaring jing sewang-sewangan teu aya nu hiji-hiji acan anu kepat nampah ngalong kewang mun hidup nu jadi bakal panganten pamaget teu ka bandang duka ka mana sim kuring kedah milari pikeun toseunana ayeuna hidup tos cunuk malih diiring ku kulawargi ku sanak ku famili nawiskeun hidup jalmi nu sae jeung tatangi malah mah ditamihan ku jangjang jingjing jeung babawaan mudah-mudahan sing janten jimat kanggo hidup duaan dina enggoning ngadayung rumah tanggina nu jimat eta mudah-mudahan sing mapat barokahna dunia tamat dugi ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur kenuhun ke kasepuhan Bapak Kiai Haji Judin Al Malaibari wawakil ti keluarga besar calon panganten istri ibu bapak wargi-wargi sadayana ka masalahjeunna penyerahan cindera mata secara simbolik rehna aya tawis kanyaah tinu jadi mama kugituna mangga ka rakana panganten dihaturanan tiasa dicanak cindera matana satu ya mamah dihaturanan mah teras kepalih luhur mamah oge mangga wakil ti pagar ayu di haturanan mangga tiasa di pangkareun mamah heula ti payun mangga da teras kepalih mamah mangga teras payun sakumaha tadi kedal ucap papak sadan paratos dikerarkeun ku kasepuhan Bapak Kiai Haji Undang Banani oge panampian paratos dikedalkeun ku Bapak Kiai Haji Ijudin Al Malaibari ayeuna kantun kanyaah tinu jadi mamah ku kituna mangga dipasikeun ka mamah mamah majeng duanana satu langkah cepengan duanana alhamdulillahirabbil alamin. Lihat kamera mamah tingali foto kembali dia tingali foto alhamdulillah mamah pasikeun mamah ieu palikeun pasikeun ka pali dia mamah musafah sasaliman mangga musafah alhamdulillah ngaratkeun keluarga besar baik keluarga besar di Ciawi oge di Ciamis nu salajengna mangga dihaturakeun. Ibu bapak wargi-wargi sadayana alhamdulillah seren tampi parantos rengse kantun mayunan galeuhna acara nyaeta akad nikah